secara lugot nunami tauhid eta ngabogaan arti ja'lu syai'in wahidan, ngajadikeun hiji perkara kana anu sahiji, nu kitu disebutna tauhid. Jadi mengesakan sesuatu yang satu eta kahukumanana tauhid cek secara lugot. Nah, tapi lamun secara istilah nu dimaksud tauhid eta teh ifradul ma'bud bil ibadati ma'atiqadi wihdatihi datan wa sifatin wa af'alan. Artina ieu ngawungkulkeun ngaesakeun kana dat anu diibadahan, tegas nama ngawungkulkeun ka Allah Ta'ala sebagai dat anu ku urang diibadahan, ma'ati qodi wihdatihi bari urang ngaitikadkeun kana sanyana ari Allah eta satunggal, eta esa, eta ngan aya hijina rek dina zatna sifatna atawa dina padamelanana. Nah, jadi bisa dipaham kurang lamun secara istilah nu disebut tauhid teh ngawungkulkeun ibadah ngan ka Allah Ta'ala, bari dina ngawungkulkeunana urang ibadah ka Allah Ta'ala teh dibarengan kuno nami i'tiqad bahwa sanyana Allah eta satunggal, eta esa rek dina zatna sifatna atawa padamelanana, sehingga ningali kana ieu anu nami takrib maka acan bertauhid kalawan tauhid anu sampurna lamun urang ngawungkulkeun ibadah karena Allah tapi henteu nekadkeun, henteu ngayakinkeun, henteu nasdekeun kana yen Allah eta satunggal dina datna sifatna atawa padamelanana. Da ieu satu kesatuan anu teu bisa dipisahkeun ieu. Urang ibadah ngan wungkul ka Allah Ta'ala salian Allah teu aya anu ku urang diibadahan, eta kakara satu juj tina katauhidan anu mana eta kudu dibarengan ku juj anu sejen nyaeta bari nekadkeun kana yen Allah Ta'ala eta teh satunggal dina datna, artina Allah Ta'ala eta hiji teu aya anu ngabandingan, datna Allah henteu kasusun-susun tinu nami juj. Oge urang teh ngaitikadkeun, ngayakinkeun bahwa satunggal Allah Ta'ala dinu nami sifatna, dina makna salian Allah eta teu aya anu ngagaduhan pirang-pirang sifat anu wajib tumetep dina datna Allah Ta'ala. Salian Allah teu aya anu ngagaduhan sifat ilmu, teu aya anu ngagaduhan sifat sama, basor, sinareng anu sejena. Ponya kitu deui urang oge nekadkeun kana ayana ieu pirang-pirang jinis sifatna Allah eta ngan sahiji dina datna, ilmuna Allah ngan aya hiji-hijina, kudrat iradat Allah oge eta ngan aya hiji-hijina. Nya kitu deui ejeung nekadkeun teu aya padamelan iwal padamelan Allah Subhanahu wa Ta'ala anu dimaksud kalawan ngaitikadkeun kana satunggal Allah Ta'ala dina padamelanana. Artina teu aya nu boga tapak damel,
teu aya anu boga pangaruh, teu aya anu nyiptakeun sesuatu terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salian Allah secara syariat eta ngan sekedar kasab atawa wasilah, lain jadi perkara anu nyiptakeun, lain jadi perkara anu mere tapak gawe. Tah ieu iktikadna urang dina sawaktu urang ngawungkulkeun ibadah ka Allah Ta'ala, eta anu jadi juj anu ngajadikeun kana ayana katauhidan. Lamun ninggal kana ieu takrif atawa definisi. Jadi teu cukup urang ayeuna ngan ngawungkulkeun ibadah ka Allah bari henteu nekadkeun yen sanyana Allah eta satunggal dina datna, satunggal dina sifatna atawa satunggal dina padamelanana. Teu cukup, tetapi ieu satu kesatuan anu teu bisa dipisahkeun. Sokomo lamun urang ayeuna eta ngaibadahan bari lain ka Allah Ta'ala, jelas lain tauhidna nu kitu mah. Ta eta nu dimaksud tauhid ceuk anu nami istilah. Jadi ifradul ma'mud bil ibadah, ngawungkulkeunana urang kabehanana nyembah tur ngaibadahan ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bari nekadkeun kana ayana satunggal Allah Ta'ala rek dina datna, sifatna atawa padamelanana. Nah, kakara ayeuna urang tumiba dina takrif anu disebut ilmu tauhid. Ari bieu anu diomongkeun mah eta anu disebut tauhid. Ima ceuk lugot wa ima ceuk istilah. Nah, ari ilmu tauhidna nyalira eta ngabogaan arti ilmun yu'rafu bihi ma yajibu lillah wa ma yastahilu wa ma yajuju wa ma yajibu li rusuli wa ma yastahilu wa ma yajuju alaih wa ahwalul mi'ad wal mumkinat. Anu pihartieunana ieu ilmu tauhid teh eta ilmu anu kusababiah ieu ilmu maka bisa dikanyahokeun naon wae sifatan anu wajib tumibana dina hak Allah Ta'ala, naon wae sifatan anu mustahil tumiba dina hakna Allah Ta'ala, nya kitu deui naon wae perkarana anu jaiz hukumna tumiba dina hakna Allah Ta'ala. Nya kitu deui pirang-pirang perkara anu wajib, mustahil jeung jaiz tumiba dina hakna para rasul. Bahkan aya panambah nyaeta ilmu anu bisa nganyahokeun kudu ngaran ieu ilmu naon ahwalul mi'ad, tingkahna poe dibalikeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ka ayana giringan, tegasna mah poenan kiamat, tina sabada ancur jeung ruksakna urang sabada maut. Nya kitu deui pirang-pirang perkara anu bangsa mumkinat. Jadi secara garis besarna ari nu ngaran ilmu tauhid eta teh ilmu anu nganyahokeun kana pirang-pirang sifatan anu wajib, mustahil, jaiz dina hakna Allah Ta'ala. Oge anu nganyahokeun kana pirang-pirang sifatan anu wajib, mustahil jeung jaiz dina hakna para rasul. Tur sakaligus ilmu anu bisa nganyahokeun kana pirang-pirang perkara anu bangsa
mumkinat nyaeta perkara anu yatasawwaru fil akli adamuhu wa wujuduhu. Tegas nama perkara anu kaharti kagambar ku akal rek dina ayana atawa dina eueuhna, tegasna barang anu mumkinat. Nah ieu anu dimaksud kalawan ilmu tauhid. Jadi mun dibahasakeun urang ayeuna keur ngaji ilmu tauhid, eta teh berarti urang keur ngaji kana ilmu anu nganyahokeun kana pirang-pirang sifatan anu wajib, mustahil, jaiz dina hakna Allah taala jeung dina hakna Rasulullah. Ponya kitu deui ilmu nu nganyahokeun kana pirang-pirang tingkahna barang anu mumkinat. Ngan sebagian ulama eta aya oge anu masihan ta'rif atawa definisi kalawan ilmun yubhasu fihi anis batil aqaidi diniyati al muktasab min adilati hal yakiniyah. Anu artina ieu kurang leuwih ilmu tauhid eta teh ilmu anu ngabahas tina netepkeunana pirang-pirang akidah keagamaan nyaeta akidah umat Islam al muktasab anu dikasab anu dicokot tina dalil-dalil anu bangsa yakiniyah anu bangsa qot'i. Istilah qot'i teh 100% pasti benar, mustahil salah. Taeta dalil-dalil bangsa qot'iyah, lain dalil-dalil bangsa zoniyah. Erek eta mah dalil qot'iyahna teh anu timbul tinu ngaran Al-Qur'an atawa hadis anu mutawatir atawa tinu ngaran dalil akli nyaeta dalil akal anu salim, anu salamet, anu bersih tina kacacadan tur tina elat tur tinu ngaran panyakit-panyakit anu tumerap kanu ngaran wahmi.